Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kapala wargi anu mikaresep kena ieu dongeng urang lajengkeun deui dina carios Anggara bagian ka-23 wilujeng ngadangukeun. Leuwih cepet batan tadi juru simpen geus boga andelan manehna masang kuda-kuda rekep naker barang nenyo musuhna nyerang manehna ge malik nyerang. Nandingan pangawasa musuh hiup pededag dua ajian bantrok nimulkeun sorak nu kacida tarikna haseup hideung mulut. Kurang ajar ngajago sia modar setan. Kiburani beuki gemes. Celeng luncat bari nyabetkeun dampal suku kana tarang si juru simpen. Gila pros hiup jebet suku Kiburanil dibabad ku pigilang leungit. Culalit clek Kiburanil nincak deui lemah. Kekerot nahan amarah sabab serangan gagal bae. Hanas geus ujub yen ku sakali ge tantu musuh ajur. Nyaan sia. Ngajago mun kitu marasakeun ieu. Kiburanil ngodok saku baju kak nyekel hiji barang mangrupa batu segede nog soang. Teta pas ini dibelewar dibaledogkeun ka juru simpen. Eta batu kacida anehna tadina mah segede nog barang dibalangkeun jadi segede telebung. Lempeng kana sirah juru simpen tapi tegugup kereleng kagigir kebut cegur sada mariem bitu. Juru simpen ngorejat hudang kap kana peso balati bedawar siap lempeng kana dada Kiburani. Tapi pedentrang kawas kana batu congo peso donglak. Pluk murag juru simpen ngarenghap narik napas panjang. Najan geus nyahoyen Kiburani weduk ari nenyok kitu mah teu burung olohot. Rek ngagunakeun ilmu naon sia ha? Sok tamplokeun ka aing kabeh moal burung ditadah ku aing. Ceuk Kiburani. Montong sombong Buranil, ceuk juru simpen. Ulah di jauhan Pak, rapetan Pak. Anggara ngabejaan ka bapana, ngatur siasat sangkan musuh ulah di jauhan. Juru simpen ngarti kana maksudna gancang ngangseng ka Kiburanil. Bari molotot ngagunakeun pangabaran. Leuwih deukeut leuwih hade yap ka dia dicekek sia ku aing. Kiburanil ngagupayan. Para mitra kaum dangu. Juru simpen teu nemalan harita asa moal aya gunana ngomong wae mah. Kek kana perah bedog hiuk dipake narok tarang musuhna. Kiburanil teu ngejat teu ngagiwar bedog diantep sinakeuna. Hiup belentrang karena kawas narok batu malah mau meningaburinya. Sok beakeun ka panasaran sia. Tarik ti tukang, krek ti hareup. Kiburanil jiga nu ngalelece manehna nukangan ka juru simpen. Somong setan, juru simpen ambek hiup ngayunkeun deui bedogna belentrang kana babatok sirah musuh. Teu kerel-kerel timbang ngampul. Juru simpen panasaran seak nigas bincurangna belentrang kawas tadi. Seak kana pingping ngampu cebrod kana iga teuterak tungtungna ki juru simpen amok. Lung bedog dipiceun gabrung ngarontok kana beuheung Kiburanil dicekek satarikna. Tapi cakaka Kiburanil seuri. Tuluy nyekel kana pigeurang juru simpen kak dicekel pageuh. Koceak juru simpen harita keneh ngaceri. Lantaran leungin karasa panas nepi ka ngebul bijil haseup. Kapaksa panyekek dilesotkeun. Juru simpen pepelengkingan bakat ku nyeri aduh-aduhan. Nenyok kajadian kitu Anggara teu tega nenyo bapana kitu. Jeung melang bisi dibinasa celeng luncat ka hareupeun Kiburanil pok ngomong. Lesotkeun sia setan. Nyah cucu ngasia. Budak-budak geus diajar lancang. Ngomong padu disada deuleu. Abong bibir teu diwengku, abong letah teu tulangan. Disayang kojor sia deh ha? Kiburanil mureleng ka Anggara. Montong loba bacot lesotkeun atau moal sia. Mun sia geus kumawani ngomong kitu artina geus sadia pikeun kojor. Heug manusia dilesotkeun ku aing. Tapi sia jadi gantina. Ceuk Kiburanil tuluy ngalesotkeun juru simpen. Sakilat nyamelang nyamer Anggara rek nyekek beuheung. Tapi Anggara lain budak leutik nenyo musuhna nyamer teh gancang ngejat. Plos serangan Kiburanil ngakan angin. Celek Anggara nincak lemah. Serepetnya lugas bedog barang jol deui serangan lawan dipapag ku sabetan bedog. Hiup beletrak tulang leungeun Kiburanil teuas. Dikadek kalah ka ngebul. Anggara nahan napas lung bedog dipiceun.
gila kakenca nyingkahan serangan Ki Buranil. La haula wala quwata illa billah. Gerentas hate Anggara tuluy ngawatek ajianana. Sebrut narajang nu di arah dada Ki Buranil. Tapi Ki Buranil ngayunkeun leungeun hiuk peret dua leungeun bentro. Cengkang Anggara ngajengkang dua lengkah ka tukang. Napa sesek hulu angen karasa seueul. Ari Ki Buranil batuk sakali ti korona asa aya nu mangpetan ari diohekeun getih kentel. Kurang ajar, bebejit burung sia. Montong gegalendang Buranil rasakeun je bangsat. Anggara ngalaan geulang lung dialungkeun ka palebah Ki Buranil. Belum peledug bijil hasil. Puringkal orai naga nu kacida gedena hulu culeungeu letah lelel. Puringkal bari sebrot murahkeun peurah ka palebah Ki Buranil. Tapi Ki Buranil gancang ngenyat kituna bari nyabetkeun peureup kana bangus orai. Cebet lengak ulu orai ngadangeuna. Puringkal cebet buntut orai kana tonggong Ki Buranil. Tapi teu karasaeun tungtung buntut kalah ka dicekel, tuluy dicentok sakaligus laketai awak orai jadi leuleus daya tangan pangawasa. Geus kitu para mitra punuk orai dicejek satarikna les leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Janggelek jadi geulang atuh mending ngahuleng Anggara teh. Sabab pangawasa jin teu mampu ngelehkeun Ki Buranil. Sok budalkeun ilmu sihir sia. Ku aing moal burung ditadah kabeh ge. Ki Buranil nangtang kituna teh bari mulung geulang nu ngagoler hareupeunana. Tuluy diwejek kawas nu gemes. Para mitra kaumdang aneh bareng jeung ajurna geulang. Rieg-rieg bumi alam asa euneur peledug aya dua gulungan haseup menikandel. Hiuk angin ngagelebug celeg ngajanggelek jadi dua papatih jin. Nu tayadian Iwati Dulja jeung Dulji nu geus taluk ka Anggara. Manusia edan, manusia kurang ajar sia. Cek Dulja bari ngaragamang kana beuheung Ki Buranil maksudna rek diceke. Tapi Ki Buranil geus masagi, nenjok kitu teh teu sieun sakilat ngarawel kongkorongna. Tuluy dipake ngeprak leungeun jin. Hiuk berat koceak Dulja ngajerit bari gugurubugan. Les leungit ngiles teu puguh losna. Dulji ambekeun sabrut nu beruk ka Ki Buranil. Sarua ukur sosoroh kojor ari rol ari habak di babuku kongkorong. Koceak Dulji ge ngajerit, les leungit teu kanyahoan inditna. Ngong aya sora tan katinggalan. Anggara ngaula teu sanggup ngelehkeun manusia. Awak kaula panas. Aduh ampun panas. Kitu ceuk eta sora nu tayalian Iwati Dulja jeung Dulji nu eleh jajaten ku Ki Buranil. Sok bijilkeun deui. Rek jin setan siluman moal burung ditadah ku aing deuleu. Ceuk Ki Buranil sombong naker. Boga rasa yen dirina unggul ti batur. Ari Anggara kekerot para mitra nahan amarah. Najan bari jeung bingung manehna nyoba-nyoba narajang sakali deui. Ieu mah ngodok badi tina jeroeun bajuna memeh digunakeun di jampean heula ditiup 3 kali. Bismillah. Gerentes hate Anggara hiuk
Pelesat maledogeun badi ka Kiburanil. Sebuk badi nyemprung rek niruk jantung musuh. Kiburanil ukur nyerengeh badi nu newuk diantep. Beleterak kana dadana pluk badi murag teuteurak. Anggara ngahuleng red ka bapana nu geus mundur. Red ka Kibaraja nu geus turun wawanena. Sabab tadi ampir-ampiran binasa ku Kiburanil. Komo Mang Dampa mah taya kawani pisan, teu wani maju ngayonan musuh. Cetek nu kieu mah keur naon cocolek tarasi di bawah perang dulur. Cek Kiburanil bari habak najong badi, celeng nyewuk kana beuheung Anggara. Lenyap hate Anggara yang ngalenyap, lep ngelok biur badi tetur kangeun manehanana milepas ka palebah Kibaraja. Ku Kibaraja ditepak, celeng malik deui kana beungeut Kiburanil. Kiburanil teu ngejat tapi kalah calawak, krep badi digegel sakaligus. Mang Dampa colohok krep kana merah badi dicekal ku Kiburanil terus dirames, karwak badi ajur jiga kararas dirames, pururuk gur diawurkeun ka hareup. Sok sadi nu rek ngajajal pangabisa. Sor ka hareup ku aing di dagoan memeng aya nu kojor. Ceuk Kiburanil teu weleh nantang. Ngenyo kayan kitu mah para mitra Anggara rada maruringkak bulu pundukna. Teu wani maju deui gancang mundur ngadeuketan ka bapana. Ngariung jeung Kibaraja katut Mang Dampa. Pak, kumari geus kieu kasakten Kibaraja memang lain Kiburanil lain lawan-lawaneun. Abdi mah teu sanggup ngayonanana, Pak. Ceuk Anggara bangun hariwang sok sieun matak cilaka ka sarerea. Unakeun aka jeung pikiran ulah dilawan ku heuras, ceuk juru simpen bari ngarampaan pigeulang leungeun nu tutung tapak mencet Kiburanil. Ngajang kudu dinipu, ngabing kumaha carana? Ceuk Kibaraja. Manehna rada bingung yang hareupan Kiburanil mah. Kieu Pak, kitu deui ka Mang Dampa katut Kibaraja. Di kuring aya pakaran pusaka kujang rompang nu geus welasan taun disimpen tara dipake itu ieu. Nurutkeun riwayat ye kujang pakaran gegeman Akipadila. Anu kungsi dipake tarung ngalawan Kiburanil. Sarangkana tinggalin dina beuteung Kiburanil, sugan we Kiburanil nu ieu. Anggara tuluy ngodok kujang rompang nu disesepkeun jeroeun bajuna. Tah bener jang eta pakarang aki hidup teh. Bener pisan nu sarangkana aya di jero beuteung Kiburanil. Ngan matak susah. Ari sabab kisaprak Kiburanil kaancikan sareng ka kujang, awakna jadi teas weduk teu teu laku pakarang. Malah mun dikadek sok ngagentreng kawas ngadek wajah. Pan tadi ge kasaksi ku sarerea Kiburanil beduk jeung kuat. Tah kulantaran kitu bapa rada cangcaya na eta kujang teh bakal ngabantu ka urang atawa bakal nambahan gagah ka musuh. Atuh sajabati kitu teu gampang hayang nyuruk beuheung Kiburanil teh. Ceuk juru simpen masih keneh nemongkeun ka hariwangna bubuhan geus apal kana sifat-sifat jeung kabedukan Kiburanil. Tapi saur emak ieu kujang teh pusaka nu gede hasiatna, bisa ngelehkeun anu jarahat jeung deui abdi inget kana lalakon pawayangan nu tumiba ka Gatotkaca. Apan perlayana teh sabada katibanan ku panah konta nu sarangkana aya dina udelna, ceuk Anggara. Beda jang beda deui, beda riwayat jeung zaman. Ari Akipadila mah apa niatna ge rek ngabinasa musuh ku kujang, tapi poho sarangkana teu dilaan. Ari bersarangkana tinggalin, barang dicabut nu beunang kari kujangna kitu ge rompang deui. Ngadenge jawaban juru simpen kitu Anggara ngahula. Kapercayaan kana dirina jadi ngurangan timbul rasa was-was jeung hariwang. Sok sieun teu bisa ngungkulan musuh nu akhirna pas dibaka cilaka, tapi Kibaraja encer uteukna pok nempas. Jang Anggara ngindung ngan juru simpen eta pakarang jeung kudu